Dawala Astra Jinga kaget ku sumping na Bima Arjuna Gatot kaca anu dina waktu Yesami pamunteuna masam nu taya papadana unirahangan dika semahaturan rawuh agan semahaturan rawuh bulan tah dengekeun sia teu paur dunungan lamun geus ngagerem hartina teh deuleu eta teh geus teu meunang diubaran hatena teh menang beja aing dengekeun Dawala samuhun sae selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja tilu mudang dipercaya maneh rek ngaguga sawarga ku aing dianggap banyol da sia tukang banyo samuhun tapi beuki dieu ieu beja lain nganukur di dieu tapi geus nyebar Baladewa geus apaleun si Kakang Kresna apaleun nepi ka aing menang teguran mana tanggung jawab ngabingbing rakyat pajarawa panyarekna ku ieu aing dek nanyakeun bieu cikene nanyakeun ka bapa sia Semar Badranaya ceuk si Semar geus teu beudang disarek sia teh dek ngagugat ka sawarga bener nah ieu teh bener maneh dek ngagugat sawarga teh jawab Dawala jawab doh ceuk aing oge aing nu ripuhna mah hate teh ieu di kamari di bejaan di mangkukna di minggu itu kene di bulan itu kene jawab bener apa teh salarasna makulan raras abdi teh bade ngagugas sawarga bener samuhun edan sia nanaonan sia teh Dawala nanaonan maneh teh Dawala minta supaya buru-buru cabut deui maksud jeung tujuan ngaresahkeun ieu teh provokator sia bahaya deui jeung boga tanggalan naon maka jeung ngagugat boga tanah sakumaha boga harta kakayaan sakumaha mana di sawarga ceuk dewek oge Dawala jeung tibatan urang boga dunya piripuheun mending oge kieu rek pikir kawas nu boga tanah we teh kumaha teh entong boro nu di sawarga nu di dieu nu di dunya rek ditinggalkeun modar deuleu geus urang neangan tutut di sawah urang pasak bawa ka pasar isuk-isuk dikulak layu hayang duit mah deuleu sagala rupa oge tamatkeun ilmu teh sanajan ngurek ilmu ngurek ieu ilmuna ai tamat mapan munang satolombong sapoe meureun jadi duit ulah hayang neangan untung tina enteng sia teh ieu teh ngariweuhkeun sarerea deuleu jadi we dunungan urang luntur wibawa komara ku hal eta cicing sia tuh ceuk aing oge da aing mah eleh atawa salah bener oge ngomong teh disalahkeun wae aing mah gara-gara urang sarwana sia tuh jadi we disakompetaunkeun aing teh jawab naon tanggalan ai tanggalan mah teu aya maksudna tujuanna ngaguga sawarga abdi teh salarasna bade nungtut keadilanna ka dewa na teu adil dewa salila ieu dewa teh hayang disemah-semah wae hayang dianggap pangeran sedengkeun ceuk pamadegan abdi dongeng bapa naon yen teu aya disemahkeun angin Gusti nu kagungan bumi langit sawarga katut neraka sareng pangeusina abdi rek ngagugat teh nepi ka pelbah mana konsekuensi dewa anu disemah-semah ku manusia sabab loba manusia anu nyemah ka dewa kahiji
kaduana Batara Guru teh loba teuing nepotisme ieu teh anu jadi dewa-dewa teh aranakna we wungkul kabeh teu mere kasempatan pisan keur batur kumaha sakitu ieu keadilan teh teu stabil di sawarga Maniloka teu merata katurug-turug ayeuna abdi kerengkak-engkakan digencet ke perekonomian harga nararaek untung abdi teu ngagarong oge tak kumaha sakitu panuhun agan nyuhunkeun widi margi ieu hak abdi salaku rakyat kedaulatan sapinuhna di tangan rakyat abdi anu bakal ngabuat sawarga tong boros sia aing teu luas nu mawe mengko aya nu wani tong dicaret dagan maka pepene salilana kupang bibita sawarga jeung disingsieunan ku kawasan Radi Muka da abdi mah teu sieun ku kawasan Radi Muka teu hayang teu embung abdi widadari nu mawi dina resan ieu panuhun agan ulah bade nyarek ka abdi upami agan nyarek ka abdi aya mamala nu teu hade sarua jeung nangtang sia nangtang kai sanes nangtang abdi mah era kucai cek abdi ge tadi aya kucai era sia mah aya ku aing teu di mana cai turun ti luhur gunung di mana di bendung kajen caah leleberan tibatan pegatnya lampah upami teu dugi ka jucungna naon disebutna abdi dawala dek ngagugat lah kemana babari pilumpateun aing nya takut tenang na sia mah lalawora sia rek ngagugat sawarga teu lalawora nu lalawora mah kalong hees ngagantung lauk buruk milu mijah sia leheung lauk buruk milu mijah mah da bakal hirup kabeh eta lauk mijah milu buruk bakal hancur kabeh ngawakili rakyat sakabeh abdi teh rek ngagugat sawarga Maniloka teh nyangan aing anu era antong isin agan mah ieu mendahak abdi nya aing bakal dituntut salaku pamimpinna eueuh pisan bimbinganna ka rakyat justru ieu teh ku ayana bimbingan agan pangna abdi rek ngagugat teh wong edan sia malik-malikeun ne da tutung teu dibalikeun mah ceuk abdi ge hirup pidaanan jadi tampolong jadi kekesed sia wani kitu ka dewa da lamun teu aya kekesed mah panginten ka tengah bumi teh kotor keun atuh hitung-hitung kekesedna we abdi kurang ajar justru abdi teh kurang ajar pek atuh geura ajar deui kumaha carana dipaehan sia wae antong ngarepotkeun da teu dipaehan ku agan ge bakal paeh abdi mah eta si teh ngelawan wae aing nu katempuan mah goblok sia teh lamun kitu carana aing geus beak ka parasaran mangga dieu sia dieu podaran aing jahat pindah sarua na si dawala nepi ka kieu mamawa ka aing jadi ka bawa we abdi teh nanaonan atuh mana teh put agan juragan got kaca panuhune agan ulah nyanyanak abdi da pangwarah hati abdi teh atos kasih monyong je dawala ceuk abdi teh tong kikituan sia teh nu aya we ulah urang leg-leg ulah mikir nu lain-lain kitu
ngan teu meunang dicarek pisan malahan dicarekan ku bapa teh ngadon pundung di dieu cicingna geuning kitu ceuk beliau ge ku bapa maneh ge teu ngaguguh henteu komo ku maneh komo ku abdi tak geuning buktosna aya ku agan ku tuang rama geuning kitu ngalawan-ngalawan ceuk abdi ge lain hayang nyahoan lanana naon teh duka atuh ceuk abdi ge modar sia innalillahi wa inna ilaihi raji'un monyong sia teh cik aing oge aing bakal ka bawah wae hudang sia nya di piwarang hudang-hudang abdi mangga ih sidawala aduh hebat sidawala bener gini dibuntang dibanting nepi ka eueuh tapakna cepot dan tenyo dulur maneh lah iya aing teh borok nyebut innalillahi bece kumaha malikeun innalillahinya dibanting-banting karena kai karena batu ora cece bencel ai cece bencel nya naonnya apa Kang heeh boleh acan meureunnya maksudna mah hebat maneh sanes abdi nu hebat ieu rupina tanda-tanda keagungan Allah teh kadieu sia lar kadieu sae mangga ieu aing boga keulang sandrakirana dibanting bae sae mangga bade dibanting bade dikumaha-kumaha oge Alhamdulillahi minasyaitonir rajim Wisayuna jaya di darat jaya unanu calik di sirah cai sangrat kemut putih bumi mengabah mingkem mingkem muga-muga we sidawala cingena kakuatan nya tulung ngabah didi sidawala ieu nya modar sia mangga kan modar keacan edan alhamdulillahnya aja jam perde ke mati edan sia cek aing oge ngajedog tukangeun belengug beledug teh kabanting aing duh sila kajipo eueuh Gus gek dewe di dinya sia agana paling ditu atuh aing atuh ngelehan maneh ngajajah pisan sia teh ka aing teh woi modar sia acan hebat sia sanes abdi nu hebat upami agan tobros paningali ieu teh tanda-tanda keagungan pangeran kahebatan Allah teh eta sabalikna agan ayeuna eta geulang candrakirana teh keur naon keur gagebug saha nu kudu digebug leuwih ti heula nya nu baong nu bedegong saha heula nu bedegong teh lamun urang nunjuk ka batur ngan hiji curug mah ngacir tapi nu tilu mah malik deui ka anjeun sabenerna mah nu bedegong mah anjeun bedegong naon aing geuning tega maehan abdi rakyat agan ai agan dijadikeun teh ku saha ku rakyat nah maksud agan pangna ayeuna geus jadi kieu jadi ais pangampi keur naon
nyata sanggup ngemban amanat penderitaan rakyat. Nah abdi menderita ngadon di kekayak. Coba gali. Jadi nu bedegong teh abdi atau agan ieu teh? Mendem. Kalau nggak heureyan sidik sia mah jelema keur amak di heureyan atuh. Tuh mati gelang sandra kirana palai mati iya cenah matuh berapa lamun palai mati mah cenah matuh ulah nepi ka motah teteh teh da mati pisan mah lain digebukeun ka batur tapi gebukeun kana diri sorangan. Gelang hartina buleut kirana caang candra bulan kirana caang lir caangna bulan tanggal 14 eta hate teh ulah geuneuk ulah meleukmeuk bangblaskeun bamblas angine wes cicing sia jadi buleutkeun tekad dina jalan anu luyu ulah make jeung kaitu jeung kadir ulah aya gantar kakaitan oge caangkeun hate lir caang bulan tanggal 14 sanajan caang bulan teu panas istuning mawati is kasadayana jadi tiiskeun hate sorangan ku diri sorangan jadi ieu gelang candra kirana teh gebukeun kana diri sorangan. Tenyo inaon naon kukupan sanaka ditusuk setikoro tobros ku aing kuku ku aing mangga A'udzubillahi minasyaitonir rajim Ati putih cahya herang nu herang sabdaning Allah hurung mancur indah tulah nun Gusti nedak kamatihan nu ngadegna tungtung ati pinah kasidawala hurung taning damar hurung moncorong taning serenge ka dia bulan 14 cang padang narawangan. Allahu akbar Allahu akbar. Usuk sia we cob we modar teu acan alhamdulillah wala salamun siling euy nya jajampean aing mati we modar teu acan ieu seukeut kuku tapi teu abus teu mati kalah ngampung palai mati ieu tusukeun kana diri sorangan ai panca teh 5 kuku teh nyata panseg anseg teu ungut kalinuan teu gedag kaanginan istiqomah ceuk kacamata agama sabab eta nu 5 teh sahak jeung sakawajiban najis kumaha ulah kata terusan geus sama dieu bakal pedit tadunungan le moal dikiriman sia harta kakayaan pek dek kumaha dawala abdi rasakeun ditembak sapoe haling jauhan-jauhan wala bileyan misi paeh aing mah da burung-burung bodoge loge sia ti dulur aing bedegong ku bedegongna tetep we nya da moal kahalangan ku kieu aing nya mah daek teh heuh haling ka teu jingkah cing jauh bisi eta dina hate samat aing 3 kalina heuh ka teu jingkah sama cai wala Arjuna tara salah karena sasaran di mana nembak Aji Sriweda dan Nurwenda Sri Nurwenda
panah arukit sakit cing balalesurna tina gonewa dilepaskeun ku Arjuna. Dawala teu nyingkah sanajan bari salengkah. Engkul ngagugat ka sawarga Maniloka padahal inventaris di mana negara aya nu ngajajah kakara ieu kaluarkeun ieu madar rek dipake maehan rakyat sorangan. Teu apaleun yen kedaulatan teh sapinuhna di tangan rakyat. Waduh eta si monyong dulu. Nepi ka refleks panah jalan 300 atuh. Siur pet cepret. Katewak. Mode dewek newak papatong keur budak ieu teh. Mangga agan cing langkung ti kitu. Dawala hebat maneh. Teu sangka eta beureun aneulan teh kakuatan. Aya naon deui agan? Cangcaya keneh aing. Naon? Boga ilmu naon sia? Teu gaduh ilmu naon-naon abdi mah diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan. Boro-boro ilmu ieu ge diri sanes nu abdi. Ai kitu mah. Samohon teu naon-naon abdi mah. Cikan hayangnya boga ilmu naon sia. Pikeun ngalumpuhkeun aing supaya aing leuwih percaya. Kitu? Iya, leleusgan. Wis. Jelema gede ti bobot mending ngampul aing. Duh, tobat. Di kumaha teh euy? Tadi kumaha? Gan sepot. Nah, lulus aing. Tuang heula tuh. Tong heureuy sia dicabok ke aing. Aduh, maunya nu lulus nyabok. Cicing tong diheureuyan cicing. Di kumaha teh nyong euy? Kumaha gan? Aing percaya. Ulah percaya aing. Jig init ka sawarga. Kan ulah cek aing. Moal ngalibatkeun nu sanes abdi mah. Palai damang hayang. Saha nu kagungan damang teh? Allah. Percaya teu ka Allah? Percaya. Sok penta kanu kagunganana. Ieu pangeran kula Allah kaula menta cager. Tong tarik teuing da Allah mah teu budeg. Mun hayang kadenge ku umum. Iya. Dina hate we. Gusti mah maha uninga bujeng hingga kana lengkah wujudna manusia kana utekna ati uningaeun. Ai syaratna bersihkeun mana? Bersihkeun hate. Bersihkeun teteh teu dijabat teh kotor keneh, teteh frekuensina teu akur. Gelombangna sok asup kana gelombang kasucian. Kontak jeung nu kagunganana. Asia ilmu naon teh euy? Laduni bos teh. Kakarang ngadenge aing mung jeung kontak-kontak kitu naon cek. Udah breaker sia teh. Ieu. Nya teu kudu ku abdi. Dawala inget aing kana lalampahan aing keur neangan jati diri. Basa aing neangan aing di tengah samudra. Nepi ka aing pangih jeung diri aing sorangan. Saeutik papatahna teh lintang ti eta bersih hate. Samohon hampura aing. Aing dik balik. Wilujeng.
kumaha Kakang pecakan ku sia itu adina nanya kumaha cenah Kakang aku sia pecakannya gitu ai ku kitu teh mah heuda kudu kurasa ku diri sorangan atuh ulah cenah ngedepek ulah beja dawala abdi cikan terak ka kaula naon maksana hayang nyahowe pecakan ka kaula nya moal terak ai bersih mah agan upami agan dek ngalanyawa abdi tah pasti nya ngarti kaula yuh dawala ieu juragan Gatot Kaca ieu kumaha nom cing sok hayang urang adu jajatin heula jeung kaula naon teh manya juragan Gatot Kaca ngajak gelut karayatna apa nagan teh ieu teh keur ngabing-bing rakyat keur ngabina rakyat nah ngajak gelut abdi naon maksana teh hayang nyaho we kekuatan maneh ulah juragan Gatot Kaca mah ahli usik moal kuat gitu bisa ulin nama nya ajianana loba pancabraja teh braja musi braja kalnaon teh loba di kajun teh na teu isin agar ngajak gelut ka abdi dina meunang na oge da moal aya bandera bisa ngelehkeun abdi pantes si dawala eleh ku Gatot Kaca da si dawala tapi lamun Gatot Kaca eleh ku dawala genyeleung tadunya sabiwir hiji tadina koran isuk ngejeblak Gatot Kaca eleh gelut ku si dawala luntur wibawa komara agan cing sok hayang misalkan moal abdi mah tarari ributan lamun diserang narima serangan aya hak abdi pikeun bela diri ye sore jeung nangtang goblok sih teh rasakeun deuleu Pancabraja Braja Musti Braja Kapal Lamatan Denta Wisesa Sabta Perungu Bajiri Tapangnala tolong iya anjir nggak heboh sama ka aing dulu bukan kapuri nyai gitu dulu iyuh power ingat dia Braja Musti Braja Kapal Braja Denta iya waduh Sabta Perungu Bajiri Tapangnala iya hebat dola leles Allah wah dola nah meni maksa genting anjeun atuh leles cicing atuh aduh hebat dola euy gimana sih teh menang ilmu kitu deula ti bapa lain lamun ti bapa ayeuna aing dek ngagugat ka kolot kuduna mah anak panggedena heula teh nu kitu teh bisa jadi euy ti pasantren si dawala teh Abah Didi sia nya nu mana eta teh sok deh kumaha sia kumaha gan ampun dola ulat ampun iya maksadagan kumaha enak hayang cager damang atuh oh eta tapi ka sakiduh matu sakecap nyata hebat maneh lola ai kitu Pancabraja Braja Musti Braja Kapal Lamatan Denta Wisesa Sabta Perungu Bajiri Tapangnala teu mati iya cek abdi ge kumaha ieu teh Rusia heula eta
mangkaning juragan Gatot Kaca telah munengul karena batu oge jadi kora tuh Braja Musti teh ayeuna kasih dawala nepi ka teu kere-kere da ulah kumaha teh ilmuna teh euy oh cing dola abdi mah dek naroskeun we ieu abdi mah hoyong asli tenggelan Gatot Kacana kumaha ieu Gatot Kaca teh kasohor kaciluka kadangewo kaloka kajana pria kajamparing angin-angin kakoncara mancanagara Gatot Kaca jago naon jagona Gatot Kaca teungeulna Braja Musti Brajayuta Palamatan Denta Wisesa Sapta Pangurungu Bajingiring Tapak Nenggala ieu ari aslina Gatot Kaca kumaha geuning mati teh mah ke Braja Musti mati teh mah ke Brajayuta Palamatan Denta Wisesa Sapta Pangurungu Bajingiring Tapak Nenggala ari aslina anjeun kumaha leuleus Allah tah aslina mah kitu rokrak anjeun teh Allah doala umat teh dewek mulah disebut leuleus we dik mah hayang kena heuras aing demi Allah nya oh umat doala apa aslina Gatot Kaca ieu ta eta teu daya teu upaya dayana upayana nu saha eta sapo sih nusaha teh daya teh nusaha teh upaya teh di hadapan Allah mah eueuh Gatot Kaca jeung sidawala tapi sarua rekep deng papak sarua tepangkat tecacah temenak tepangkat tekuring sarua di hadapan Allah mah kuring jelema anjeun jelema anjeun makhlukna kuring makhlukna sadarajat pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwugah kabeh kelas paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kumaha geus kitu ayeuna waduh dola mana hayanya usik Braja Musti teh anu dipake agul ku anjeun teh nu dipake sombong ku anjeun teh mana nu rek disombongkeun ku anjeun mana nu rek diagulkeun ku anjeun teh nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku araranjeun waduh dola yakin kaulah teh dayana upayana ke kagungan Gusti nah atuh dipake sakama-kama pangrasana teh nu anjeun Braja Musti teh Brajayuta apa teh dipake anelan teh dipake amis buah gintung teh nya sok damang waduh dawala kaulah teh teu daya teu upaya geuning manusia cing mana manusia teh ieu mana nya ieu dadana tah mah nya ieu sirahna tah mah heuh nya euy panonna irungna aya ge ceulina leungeuna sukuna ieu ai manusana di jero mah aya ge waduk di jero mah jantungna bayahna atina pejitna wadukna sungsuamna tulangna ai manusana waduh mana ieu borora ka Allah sia kana diri sorangan geus teu nyaho ye dola dunungan teh teu aya eueuh dunungan eueuh pawongan di dieu mah mana nu rek diaku ku sia teh waduh dola
lamun kekeh anjeun nepi ka pembahdinya bakal luntur wibawa komara anjeun salaku angkatan bersenjata negara di mata masyarakat. Aduh, mana manusia teh nu matak realisasina tina manusia teh nyaeta peri kemanusiaan nyahan dedehan ulasan asihan buktikeun atuh anjeun bororanya nyahok ka pangeranana ka diri anjeun geus teu dikanyahokeun. Aduh ampun dola mana atuh manusana hayang pangih ieu hoyong pangihkeun heula ye tarucing naon kapal tilelep ka langit kuya paeh katiisan pireuk mata katorekan nu penek cicing dilebak sirahna mapakan mega putri geulis gagaweran capetang tara nyarita amis budi tara seuri berehan tara masihan upama init-initan memeh urang init itu geus nepi samping batik tetungtungan diketek teu dipihane diseuseut teu baseuh dipoe teu kalangkangan naon jig PR pangih datang deui ka aing. Aduh tanyakeun ka nu nyaho can pangih ulah waka datang ka dieu tobat. Aduh dawala dek milu ka sawarga mah aing nempok ieu mah daek aing mah aing nempok ieu mah daek aing ngamilu piduiteun wungkul teh euy kudu teh heeh wadah hamun peres bete dunungan teh dieu nyeta ulah teh boga tekad kitu teh paniatan teh goreng we matak teu dijabah-jabah oge mun teh kitu da si eta mah piduit teu sangka dola euy dah deui lamun kitu eudeuh ah milu ah tadi memelang aing teh sungguh-sungguh melang aing teh teu sangka nepi ka kitu euy sabaraha peuting silig di dieu teh nya tapa di dieu teh tapakure terus kuring di dieu herek ge moy ya ngan aing ngapuasa teh teu kuat euy mah jadi ulah nyieun rupa-rupa alasan pikeun mundur tina pengabdian. Urang hirup di dunya teh meunang pancen pikeun ibadah moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian ti keur ibadah. Jadi siling dikabuat ka sawarga teh ka dewa teh naon? Ku hayang di dewa-dewa wae. Anu akhirna poho kana jati dirina. Hayang disemah-semah wae. Oh tapi loba pan jelema nu nyembah ka dewa heukeun mah eta mah urusanana ngan kuring mah ka dewana langsung dek nanyakeun naha dewa teh nyahon teu ka pangeranana kitu silingnya nya lain Batara Guru Allah teh kade eta mah makhlukna keneh tapi ayeuna dina waktu ieu Batara Guru teh nepi ka hayang disemah-semah di dewa-dewa ku sararea. Oh, aku gitu cemul, kumaha cuina? Kuring dek mancat ka sawarga. Ah dek milu we tuh. Oh hayu we ngan wayahna lamun milu ka kuring kudu daek capena. Kudu sanggup laparna jeung hanaang. Nyata aing ulah. Hayang seueuh he milu aing mah. Anu penting aing geus beuteung seueuh irung ngebul sakumadeud. Kitu. Mengalaman sangsara aing mah pokona mah aing mah yang cukup we lah turun rezeki ulah rezeki ke mana-mana ge dawalan saha ulah kaget lah Gusti Batara Kresna sia Allah mangkani eta mah deuleu cicing nah meni keuna wae ku sieun si eta mah jelema mah ulah sieun komo wani cicing gemlangkeun hirup teh coba ulah kaget ya kaula
ulah kaget tolak semahaturan rawuh Gusti Batara nuhun semahaturan rawuh agan nuhun po cager sae menang beja kula teu wala sumuhun bener maneh deka sawarga sumuhun kaula ngarojong karena pemaksudan maneh ngan kaula rek minta tanggung jawab maneh heula sae biar cikeneh nepungan bapa maneh cenah maneh aya di dieu Arjuna Gatotkaca ti dieu sumuhun sareng Gusti Bima papanggih jeung kaula di jalan kumaha dararamang di negara Dwarwati juragan Padmanegara Raden Syama cager pot nuhun bulan ari mah kire gini hirup teh atung keneh wayahna da teu daek usaha nu sejen dagang bangkrut wae abdi teh karena naon-naon teh bangkrut teh sareng bangkrut kudu apal heula ilmuna atuh da wala dagang layangan lapure halaliber Sang Nalendra Prabu Batara Kresna sampun dumugi dhateng ngarsa Purnirahangan dika dawala abdi Gusti semahaturan rawuh kulan sumping ka tempat anu kieu kersa rumpaheun nuhun pot dawala nuhun cager maneh sae kulan nuhun sareng saha kaula nyorangan aya pikeun saeun naon kulan aya hal-hal anu bakal ditepikeun ngeunaan abdi bade ngagugat tageuning bener sumuhun dawala abdi deka sawarga sumuhun iraha ayeuna kulan kaula dek nanyakin jalma nu bisa asup ka sawarga teh nu kumaha nyangakeun weduk aya di Ratu Gagah aya di Menak abdi mah moal bade ngalalangkungan jalmi miskin jalmi heureut pakeun pungsat bahan lieu eueuh ragap teu aya miskin ku harti tuna pangabisa jauh ka ngabogaan ilmu ai taeun sia masuk kekepehan pepaehan teh kidunya bisi maneh teh nyaho bisa na jelema abus ka sawarga teh jelema anu geus biksu apa biksu naon kulan manusia anu geus bisa ngajalankeun real kamanusaanana sumuhun di mana ngahutang tara ieu make teu mayar di mana nginjem tetep sok mulangkeun di mana katalatahan sok ditepikeun jeung salila mang melangkeun ka maneh lain suudon lain nyangka goreng ka maneh lain nyangka teu nepi sumuhun ngan dina lebah dieu mang melangkeun teh naha maneh geus nepi ka pelebah dinya jadi manusia geus naon tah maneh nepi ka pelebah dinya tebih kulan jauh sumuhun atuna ka aina wawanianan maneh ngancat ka sawarga tah eta dulu dola umatak sing hati-hati leuseun teh ngade kudu sacekna nila sapasna teh deuleu dupi syaratna hoyong jadi manusia kitu kumaha ulah jauh heulana maneh mah boga kolot anu ngaran Semar bisa maneh ngahartikeun Semar timiti wujud timiti ngaran nepi ka wujud jadi maneh asal bisa ngamalkeunana heulaanan kaula dek nanyakeun naon hartina Semar bapa maneh we sumuhun
Semar sempengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam. Alamana anu kudu disaksi ku anjeun heulaanan diri sorangan. Margi dina diri sorangan oge ieu teh para ahli teh seueur. Di antarana ahli ningali panon, ahli ngadenge ceuli, ahli ngameu irung, sareng sajumlah anggota badan teh ahli wungkul. Tah heulaanan geura raksa jeung riksa para ahli nu aya dina wujud maneh. Nyaeta saarah jeung satujuan nunggal dina rasa. Nepi ka hartina wujud Semar teu make baju naon? Semar buligirna teu make baju teh lain hartina teu boga, tapi dijual cicing. Nanakeun buligir Semar teh hirup di dunya teh teu ngagaduh-gaduh diri sasampiran awak sasampayan. Sabab datangna ka dunya buligir balik oge bakal buligir deui lakot jitu munapuroda ngaligincing mulihna ka anjeunna teu sanak teh keluarga teu mang teu alot teu solenang-solenang acan diboehan ge kudu hirup. Kumaha cukup. Ai kuncung hartina jadi di tengah-tengah dina mun-munan. Naon hartina panteng kanu kagungan abdi-abdi sadaya oge istiqomah dirina. Anceg panceg teu ungut kalinuan teu gedag kaanginan. Cicing dina hiji akidah ulah dikeluak leok, akidah ulah ditukeurkeun kana supermi. Sabaraha hiji jumlahna kuncung Semar? Aya oge nu nyaurkeun 360 lamar, aya oge nu nyaurkeun 88 lamar. Nu mana nu bener? Duanana ge teu lepat. Naon sababna? Margi 360 jumlahna salapan, 88 jumlahna salapan kene. Contona 360 tilu genep kosong dibijikeun tilu jeung genep salapan jeung kosong salapan. Ayeuna nu nyaritakeun 88 leres keneh. Naon? Salapan sareng salapan 18. Ari angka 18 teh hiji jeung 8, ari hiji jeung 8 teh pan salapan. Waduh. Nu margi angka salapan mah kulan dicana ka itu ka dieu ge balik deui ka salapan. Contona hiji kali salapan, salapan. 2 kali salapan 18. Hiji sareng 8 teh salapan. Ari 3 kali salapan 27. Ari 2 sareng 7 salapan keneh. 4 kali salapan 3 genep. Ari 3 sareng genep salapan keneh. 5 kali salapan 45. Ari 4 sareng 5 salapan keneh. 7 kali 7 cicing da eueuh salapanan teh mah. Ai heueuh. Sok newo-newo wae si pegek mah. Geragapkeun Bandung kali. Bukan wae. Deui kulan ari Quran teh seueurna 6.600 ayat. Genepna aya 4. Genep kali 4 24 sabarajud aya Quran 30 aya 30 jeung 24 54 aya 5 jeung 4 salapan keneh. Heuh. Yang gorengan tekang salapan. Waduh. Nu mawe eta Quran teh pituduh. Mana nu dituduhkeun ku Quran? Heulaanan ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang. Nu caket geura raketan, nu deukeut geura deuheusan. Contona nuduhkeun ka mana? Contona nuduhkeun kana diri sorangan yen dina diri sorangan ge aya liangna salapan.
liang manusia teh aya salapan diantarana panon 2 irung 2 opatah celik 2 genep sungut hiji 7 nya dihanap 2 liang deui bool nya euy cicing bisa dikajerokeun deui tiasa. Contohna hiji panon jeung awasna 2 irung jeung ameukna 3 celik jeung dengena 4 sungut jeung ucapna 5 ati jeung pikirna genep saraf jeung rasana 7 leungeun jeung obahna 8 suku jeung lengkahna ka-10 tunggal ngawujud nyata wujud jeung hirupna. Jero sudah wala euy hebat pasan dewek rek pasantren ge mah nyat dulu aya kanya daek pasantren ari nafsuna ge kitu diantarana amarah lawamah sawiyah mulhamah mutmainah rodiyah mardiyah jeung kamilah ngan sikna nyaeta dina baliyah jeung nuroniyah 10 tunggal teh basi monyong euy Yuswa nabi ge genep 3 ai genep jeung 3 teh pasarapan heuh cicing Deui anu salapan nya anu genep 1000 genep ayat teh disingkat jadi surat Al-Fatihah disebutna Ummul Quran. Tungtungna in aya salapan. Buktikeun alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin kasalapan ka-10 nu macana. Waduh eta si onyong disingkat deui eta Fatihah teh jadi surat Al-Basmalah ai kitu bismillahirrahmanirrahim teh aya salapan engang buktikeun Bismillahirrahmanirrahim ka-10 nu macana. Disingkat deui eta bismillahirrahmanirrahim teh jadi ba sin mim jadi 3 teh moy buktikeun netekan ucap jeung lampah B sin mim sumun ai B na bariul baroya ai sinna satrol atoya ai mimna mutil atoya naon ari bariul baroya nu ngajadikeun jeung nu dijadikeun ari sinna satrol atoya naon nu nulungan jeung nu ditulungan mimna mutil atoya hartina nu mere jeung nu dibere kurunyung katerangan wanah nu aqrabu ilaihi min habli warid urat beheung jeung beheungna masih kena aya antara tapi urang jeung anjeunna geus eueuh antarana deui buktina dina nu mere jeung nu dibere buktikeun sok geura mere udud kana sungut contohna kaula udud tah saha nu dibere sungut aya nu mere leungeun geuning nu mere jeung nu dibere teh anjeun keneh saha anjeun teh nu sabenerna anjir nu nulungan jeung nu ditulungan contohna sok gagaro minangka saha nu digaro dada nu ngagaro leungeun geuning nu ngagaro leungeun nu digaro awak nu nulungan anjeun nu ditulungan anjeun aya naon dina anjeun teh jeung saha anjeun teh nu sabenerna da disebut kresna teh ceuk indung bapa aduh saha anjeun teh nu sabenerna nu rek diaku ku anjeun teh saha jeung mana nu rek diaku ku anjeun teh dawala abdi
prak buktikeun dina amal sumuhun saya kula dek balik jig doakeun cing salamet ngarti karesna mah ai Bima mah teu ngarti jo jebet-jebet teh neungeulan oh ta eta dasar keimanan katakwaan teh deuleu nya mata kajadikeun pamimpin teh kitu tanu iman nu takwa da ceuk dina agama oge ceuk kacamata agama he nu iman umat maneh ulah ngajadikeun pamimpin di dunia ieu pamimpin sanajan dulur maneh bapak maneh ulah warga maneh ulah wadat maneh emang maneh alo maneh jadi pamimpin ulah dijadikeun ku maneh sehingga eta jelema masih keneh micinta kana kakupuran nya lamun dipilih ku maneh eta nu kupur sarua goblokna antara nu milih jeung nu dipilih sajadi gitu sih mata kudu gagugu kana omongan aing teh sing ai dewek ngomong teh dengekeun ku si mangga Raka Prabu mangga nya ih ilmu mah kudu terus le sanajan nepi ka negeri Cina dengan ilmu mah terus kulantaran Cina loba di urang di dieu we heulaanan tanyakeun bag-bagan ekonomi teh kumaha carana ekonomi teh ulah dimusuhan ku urang nya da dulur urang teh ge nya tak kitu deuleu masalah ekonomi urang teh kudu nyaho naon ekonomi supaya sesuai ekonomi urang teh bari kitu keterlentengan ekonomi sesuai nggak satu nama nih aduh ampun meni percis dadegananage kieu pisan ieu anu penting otakna deuleu hayu atuh rek milu ka sawarga tapi ulah tuna tina tatali karuhun urang mipit amit ngalak mentah heula kanu jadi kolot urang menta restuna sanajan kolot teu ngawidian urang tetep urang hormat urang menta idin doana sabab naon indung tumurahayu bapa tangka darajat lamun hiji anak dorakati indung ti bapa lamun dilemur kai ranu lamun dileuweung kai dangdeur dipake pangret bingkeng dipake pamikul bengkung dipake suluh teruhai mata pusing anu niup lir hirup cara gamparan awak ditincak beung dicekek paling untung mangih kokotor eta dorakati indung ti bapa bejeuna jadi ustad sering mah nya ayo atuh tina naon lah 6